Alhamdulillah minyak teh geus aya. Teh jauh-jauh. Nyatakeun maneh meni langka-langka teuing atuh ah. Kami mau minyak kebeneran di imah teu boga minyak. Maneh mau minyak di mana? Naon sih? Maneh mau minyak di mana? Di mana we urang geus capek-capek meuli minyak ieu eueuh di mana-mana ieu warung. Minta tuh urang keur ngagoreng lauk. Ngomong sanggung. Please. Please. Jangan sentuh-sentuh, jangan sentuh-sentuh. Meuli di mana? Tadi warung handap ngan beak, geus beak ieu ge kur hiji-hijina urang. Kamari urang ka Indomaret jangan pamaret. Ngantri we ti urang nepi ka sore meunang henteu. Buru atuh. Maneh teu karunya ka urang. Urang ngagoreng kamari ngagoreng opake ku keusik. Lain seuri meuli di mana? Bade di eta di handap ngan geus beak ieu hiji-hijina. Alah, sok kitu. Nginjem cikiih meureun nya ieu mah. Lain. Aduh, aing mah. Sadek pulang ka langka teuing. Ieu dia kan urang ah. Amwah. Dia kan Pilihan jeung seblak. Embung seblak mah saeutik teuing. Dadah. Bye bye. Kesese teuing minyak teh ya Allah ya Robbi disumbeutkeun ku jelema boga kitunya. Karunya atuh karakyat leutik minyak sayur acan dilangkakeun. Wah aing diudag ka mana tempukeun sia. Aing bingung euy. Nangan minyak can menang-menang aing teu keur kamari nya aki aing geus kokorobet wae di hayang keukeuh hayang ngagoreng cau cenah. Sarua sia mah. Uing oge hese nangan minyak geus ka ditu ka dieu, nu beunangan. Bingung euy. Jadi masak teh geus pusing. Opo aing titah ngagoreng lauk pan eueuh minyakna hayang ngagoreng wi eueuh. Dengan sangu teh naon coba? Ngan nu dikuah deui. Aing geus bosen bukuh diangeun we aya diangeun mah. Saya mah bayangkeun japuh aing kudu teu dibeulem, kudu teu digoreng coba. Kene japuh mah. Kapan keukeuh we wangina eueuh jadi teu. Sih bingung. Teu ieu wangina ayo kamari mah ngagoreng jengkol teu make minyak meuni teu seungit. Aya naon? Sia otong rek ka mana tuh bal? Mudag si Anggi keur bawa minyak goreng. Wah bener sia. Serius tah. Minyak naon? Minyak sayur paling keur langka leuy. Eta manehna menang beli di mana ning aya? Ngomong kade ku anggus 100 warung. Nu bener sih teh. Langka. Wah, kabeneran ieu ieu mah ieu. Geus eta mah si arek ka mana posisi? Aik diudag si Anggi pokona kudu beunang minyak sayur. Nahan ka ulah? Ulah henteu hayu. Sia mah lain omong atuh. Geus ayo. Emang ente hese minyak goreng, Bro? Opo gua dek geuning hararese. Udah pokona minyak sayur dek lah karunya. Dewek heula sia mah karunya. Dengekeun. Nini dek ngagoreng jengkol teu make minyak. Da eta mah seungitna teu kaaman teu. Bre ente dahar jeung naon nunggul, Bro? Ya nu dikuah deui geus pusing. Kerupuk. Ais kerupuk sih bisa kene make keusik. Emang ngasakan daging lang dibubuy dina keusik teh. Sarua aing oge meureunan. Bedakeun kamari Nini dek. Kayak ngagoreng japuh teu jadi katenggal ka dibeulem eta. Aduh, Jadi sabenerna minyak sayur teh kumaha ya, Bro? siga nama di luhurna. Di luhurna cek aing mah. Sigana teh saya nyumput. Di luhurna siga nama. Nimbun. Nimbun eta mah. Jadi itu politik kumaha teh jelas. Kitu maksudnya. Aduh, Aing ngagoreng daun make mentega coba namblek. mana tinggal seminggalina meureunna. Duh, Pas tablang tarigu tadi, Bro. Tapi kira-kira nata si Anggi Bener deh kabil kapan merek langsung. moal. Rebut. Kurang rambut teh dah. Awewe. Mana di Alfamaret Indomaret hese maneh teh. Kuriringan orang ka mana ka warung ka 100 kali ge meuni eueuh maneh teh. Tadi aya maneh arek direbut ku si Deri. Tah mumpung aya minyak, urang arek masak kangkung. Bahaya ning. Bahaya arek masakan kamu. Ki, kedeung daguan. Mana eta aduh. Diuk. Mana keren minyak teh? Esotin heula bugura di minyakna meuni. Tah kitu kangkungna esotkeun. Ya, Tah caritakeun lalakonkeun meunang di mana eta mana meuli minyakna? ya urang tadi Oh. meuli minyak.
kuliling. Di lemur sebelah di itu. Heeh. Terus Urang teh meni capek ngesenangan ieu minyak. udah sarua deh kok ge tinggal kamari ku kurilingan dengan minyak aya we tadi handap. dengekeun geus 100 warung kurilingan ka Indomart. Eueuh. Urang oge kitu. Alakah ngantri we nu aya geura. Dengan mana eta kumaha tah harita? Balik lah nya. Kewo. Aku anu sing buku sing jelas. Eta maneh kumaha tah? Tadi isuk lalakon dengan minyak. Heeh, urang teh ieu teh di babaturan cenah ge aya di handap cenah minyak teh. Anu bener cik urang teh, urang ka ditu kur hiji-hijina ieu alhamdulillah. Anu terakhir ieu. Heeh. Aduh, Alhamdulillah. telat. Sia kumaha tuh temennya? Lalakona keur tadi isuk Orang dengan minyak. ka Indomaret. Oh. Antri di jam 8 isuk, menang-menang jam 8 genep maghrib ge. Ini teu kabagian. Eueuh teu kabagian udah sarua deh koge atuh kabeh ge sarua salemur. Eta Eta maneh. bro. Aing geus Kumaha? pusing, weuing mah pusing. Naik ojek kukelilingan neangan kade-kade tuh ongkos ojek gue gede. Aing minyak teh bebenangan. Aya teh para me apa para kelenci. Ieu teh jeung masak ieu Hah? tah. Arek Jeung ditulis masak? ku urang. Wah, ini kan dipelakeun eta geus aya akaran kieu mah. Bolongan. Geus aya akaran ieu nih dipelakeun geus moal ngeunah diasakan oge. Tuh. Guru orang minta separapat mah. Urang goreng. dibere. Arek Si atuh eta minyakna bagi 3. Wah, enak aja. Bagi 4. Oh, bagi Oke, BK bagian. Yo, wes dikudu dah asakan ka itu. Kedeungnya urang ngarek mere ka maneh heula nya Oh, takuan kamarane. video. Awas. Artinya Ieu bukaangna tuh iri. Oh, piweuh atuh maneh teh. Kurang gawean budak tilu. Nyaho minyak teh langka. Hayang minyak. Jeung ngagoreng ge urang hese. Antep sakieu mahi meureun jeung manehna ngagoreng cau atau naon. Lila aing mah eta budak kana gua teh. Mana cenah? so. Tangan. Teh kedeng tenang kurang dibagi tenang kurang dibagi tenang Alhamdulillah bisa ngagoreng oge euy. Bisa masakan lauk enak mah. Sekarang ngagoreng sangu. hiji Anu bener sih teh. Ya teh heureuy ieu teh. Sia mah, ieu mah aja ngerok kulit pergi ke asup angin sakieu mah atuh sia mah. sakieu ge geus alhamdulillah kurang dibere Ieu mah kurang bisa ngalengitkeun hapur doang. Iya mah mau cang goreng lauk sisitna doang nu asa. buka aja yang penting dibere geus baralik dah Iya, nyeplok endog oge pengen apa lah katel yakin. Mahi sakieu mah. Atuh gi maneh teh sing balik. pan eta geus dibere ku urang sia mah menit teh bersyukur Boga hapur teh na kulit kudu kada digosok-gosok ye. Make ieu kapalang sakieu mah. Kayak ngegoreng lauk kumaha sakieu. Atuh minyak sakieu mah meuli gorengan we tinggal peret kieu. Beunang sakieu. Tinggal ngelapna buuk doang ge mahi minyak sakieu mah. Balik yang penting dibere mana geus teh baralik buru Kira-kira sakieu. Kurang ikhtiar deui we ngan di. Heuh aja dah sakieu ge nuhun lah. Heula, eueuh deui. Hese yang kada tu ka dieu ge pun air manehna doang nu boga-bogaeunana. Tapi heuh sih. Tamahan deui atuh. enggak sakitu ge kurang dibere Aing mah kira puting sakieu si eta mah jadi tatana teh korek tuh. Iya goreng lauk kumaha sisitna doang nu asap. Oh sia ieu dipake ngerok kulit kulit atuh keur asup angin ge da moal cager atuh sakieu mah. Paling beunang hapurna doang. Kabayang nyeplok endog kana katel minyakna sakieu napol. Oke neng teh ning aing teu cereuk. Mun saya udah kurang lain aing. Ku sakieu aing bingung euy. Amanah itu ieu Ieu kumaha ieu aing kudu menang sakieu ieu. Paling ieu dua kecelak. bingung ngasakan naon sakieu. Heueuh doh, gara-gara nu dilaluhur ieu teh ieu ka masyarakat teu karunyangeun. Jadi we kieu nalangsa aing mah. Ayeuna minyak sayur dilangkakeun Oh, naon nya deui? eta, geus Ke punya. beas segera dilangkakeun. Oh, aing sok sieun beas we nyaho. Oh nya kedeung diusum hujan deui. Ayeuna loba panyakit itu ieu ayeuna minyak di hese-hese. Aing bingung kudu kumaha tuh ieu. Arek ngaharepan bulan puasa. Heueuh deui doh. Aing
bener ieu mah gara-gara dilaluhurna heuh tuh cereugo. Ka pamarintah teh nya ka rakyat leutik. Ke masyarakat teh nya heuh pemerintah teh aing mah. Ulah mentingkeun di sorangan we. Atuh lah, Yang mana kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh, mana ngeuna bisa tumpang kaki meuli itu meuli aing sebagai masyarakat teh kumaha coba. Tapi alhamdulillah sih heuh, tapi nama sakieu ge Gusti Allah masih kena boga rasa nyaahkeun ka urang-urang ka masyarakatnya. Heeh. Tapi nama Nama daek ngagoreng lauk, ajeun sisitna doang masak. oh sia. Baiklah heuh, ajeun. Lah, Balik. kajeun.